la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya urang geus kudu loba inget aksiru lobakeun ku anjeun ikrihazi billazat eling kanu megatkeun kana kangeunahan dahar ngeunahan nginum kangeunahan sare pae ngaranna lobakeun inget ka pae kabeh urang teu daek narajang kana larangan-larangan Allah. Si urang dek ngalaksanakeun riba be aing mun haju isuk pae takkan diris urang teh. Masyaallah urang dek mabok be mun aing isuk pae. Dek zina be mun aing isuk pae. Takkan ngeunaheun urang ngalobakeun loba. Engkena jadi pembangkit ibadah. Tadina teh salat jadi salat, saenggeus teh salat berjamaah nungguan. Lah eta kan nungguan salat intizarus salat teh tak kuari mah eueuh. Intizarus salat teh eta teh kapan yukaffiruz dzunub. Nungguan salat eta kapan eta teh ngaleungitkeun dosa atuh kuari mah boro-boro di lembur jak kiaina ge teu daek. Kiaina ge teu daek berjamaah nu kumaha atuh komo santrina. Intizarus salat geus nyaho yukaffiruz dzunub masyaallah. Nungguan berjamaah teh eta teh intizarus salat teh berjamaah ngafaratan dosa nomor kahiji nomor kodopong gede-gedena ganjaran mun hayang nyaho gedenya urang teh kudu zikir-zikir ti penting teh kudu nungguan salat berjamaah eta teh geus min jumlati waliyin min auliya Allah. Jam 11 nungguan jam salat jam 12 berjamaah. Zuhur ya jam 11 geus kieu bae di masjid saja lemahna. Aing leuh beungeut aja aing mah. Intizarus salat mantap lamun ditapakuran ya mun ditapakuran di satu sisi urang teh ka Mekah hayang di sisi lain urang nungguanan angel dimimiti 1 tahun 2 tahun jadi 3 5 7 kuari geus sabaraha ayeuna di urang 20 hiji tahun. Masya Allah kamari 17 kan yang geus 21 tahun. Orok ya nu ngomong kieu orok. Orok ye geuna daftarkeun cenah kula ka Mekah teh abe balik. Abe balik cenah cenah kula geus bisa ka Mekah cak mana boro-boro sia. Aing geuleuh teu aya kolol. Ai budak papan teh nyahoan indung bapana teu boga duit, nyahona hayang ka Mekah kan gitu. Nyana meureun ngobrol jeung barudak angel amat nya kuari mah ka Mekah heuh aing deuk menta bae ka indung kuari pang daftarkeun cek indungna teh podol sero aing ge hese tapi teh budak mikir bisa nah lamun intizarus shalah bae sakitu gedena ganjaranana atuh komo intizarul haj je sarua itu intizarul haj urang dengan sadar Gusti Maha Uninga aturan di negara jakos kieu ieu teh meureunanan berbagai-bagai pengaturan we teh sabodo teh nu boga nagara urusanana urusan penggolangan jeung pemutaran uangnya ngaakeun abdi mah ieu mah atuh ka naon kitu ngaranna kaatur ku nagara be deuk daftar abdi rek nungguan kaburu alhamdulillah teu kaburu nyangakeun ka Gusti ja abdi mah atuh geus ngazam ka Mekah
nungguan intizarul haj ngaranna intizarul salat bae nu sajam gede jasa ganjarana komo ieu 20 tahun anu nyaritakeun ganjaran anu hapa anu hapa kabeh ge oh sadar tah aing mun aya menteri agama masa diangkat ge aing bener cenah kiai tah kitu tah kang korak sia meureunna aya keur carita nu hapa intizarus shalah bae setengah jam bae ge sabaraha juta dosa urang nu leungit emang teu kesel kitu nungguan salat kesel ketas bae geus kieu bari maca shalawat urang imam can datang keneh bae kan di kieu jeung ngaleutikan kieu ngaletikan tungkul wayah komat nyanes beres abah mah bisa ada abah almarhum ba'da maghrib kan ngaji ba'da maghrib gaji tas gaji salat isya kadang cepet abah maksudnya nyoba nafsu urang nafsu murieun santri kamu terutama mereka kula engke langsung tas ngaji teh tongtrong urang salat adzan kula sok adzan tas gawe supeting deui ngaji cepet tongtrong adzan umat sakali waktu mah diuk bae heula di dinya ulah nungguan da salat nungguan salat berjamaah maksud ketungguan sakedeug urang teu bisa ka mana makanya ngora keneh paan aduh aya bae meureun janji hiji dua melah teu bisa pan kayak sakedeung kayak sakedeung masyaallah setengah 10 karek ka masjid eta abah bos kitu tah jadi teu bisa angger tah isya teh tah ngahaja nyaho kula ge ka dieu oh ngahaja bahkan tas gaji teh ya biasana kadang dahar geus dahar ngobrol ngahaja kadang diurut mah angel jam 10 ka masjid ke santri teh isa bawa bari naon gara-gara mau panakotong tolong tadi dinya saetikan atuh santri ge diajak kos kitu moal kuat anu biasana 3 baris 4 baris salat isya teh eta mah paling ya dan 20-an kamaran aja nya santri cek urang tuh boro-boro santri aing ge hampir eueuh amun teu di talian mah kunya ku omongan ketungguan eta bae di talian ku omongan masyaallah inget pak kadieuna heueuh ya bisaan eta ya intizarus shalah diajar teh ya dipraktekkeun coba kakeselanan datang ka mana ya Allah ya Rabbi gitulah ahli-ahli thariqah lamun lain di ahli thariqah moal aya percobaan kitu moal aya mun teh mah lambat asli itu lambat asli kiai lambat amat asli tah mah ya ahli thariqah teh ya da janji boga jam segala jeung nyahoeun aya faktor kesengajaan ngecek santri mana anu sok berjamaah konsisten mana anu teu eta kan nafsuna nah iyalah intizarus shalah bae beuh ganjarana pohara atau komo intizarul haj 10 tahun nungguan haji 20 tahun nungguan kalaksanakeun atuh geus aya tulisanana teu kalaksanakeun loba kuari mah anu haju teu kalaksanakeun ibadah haji tetep bae Allah mere ganjarana pohara ku intizarna bae atuh kuari lamun urang daftar umurna 70 tambah 20 hiji sabaraha 70 tambah 2 hiji atuh mana aya nu 90 tahun kuari umur seberapa geus taruhlah 60 tambah 20 sabaraha mana aya kuari nu umur 80 tahun jarang
jarang rata-rata teu jauh di umur jugjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehendak moal jauh mayoritas kaluhur moal jauh mayoritas. Nah etalah soal intizar. Pokoknya ibadah mah aya intizar, intizarul shalah, intizarul hajj, intizarul talim. Nungguan ngaji teh eta teh ganjaranna gede. Datang ka dieu wuduk 2 piring. Neangan tihang. Aya bari ngarokok ya, eta mah lain intizar tah mah geus ngalamun tah mah. Waduh ya Allah ya Rabb. Ngaran-ngaran intizar ibadah tetap diganjar bae.